Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tebang dangu mitra. Urang narasirhan anu katuda dinten kamari. Urang lajengkeun banyak wilujeng ngadangukeun. Prung ayeuna mah urang caturkeun kayaan geus mimiti sareupna. Atuh si jeluk anu aya di imah Nabi Rumsiah. Jeluk di ditu nawe cenana paranje. Boga Nabi Rumsiah anu kebeneran aya di dapur. Eta paranje teh geus teu dipake ku Nabi Rumsiah. Da boga geus teu kasiweur ari kudu bari ngingu hayam mah. Atuh barang si jeluk arek diasupkeun diampihkeun kana eta paranje. Dak rumadak awak si jeluk teh ngadadak ngagibri. Kawas anu panas tiris, kawas anu kabulusan wae mitra kaum dangu. Puguh we atuh si Tarman ningali eta kayaan da manehna teh kaget pisan. Da kunaon cenah si jeluk teh? Kunaon atuh jeluk? Bet ngakibrig kawas anu katirisan, kawas anu kabulusan sagala. Boa maneh teh panas tiris atuh. Kunaon? Tapi si jeluk mah teu nembalan ukur katingali we kiwari mah panonna teh kekalayepan. Kawas anu teu kuat kutunu, tapi supaya diasupkeun wae kana paranje. Barang si jeluk geus aya dina jero kandang alias paranje. Si Tarman teh terus we merhatikeun kayaan si jeluk. Anu tara-tara ti sasari bet ngaranapan hal sarupa kitu. Bisa katingali ku si Tarman awak si jeluk teh kiwari madak rumadak kawas anu ngalangkang. Jadi ngabayang henteu ngabungkeurek sautuhna, henteu ngajiring. Sakumaha biasa kawas hayam ilahar. Puguh we si Tarman teh meh teu percaya. Kana teh tinggaliana lamun teu ngaranapan langsung mah. Dan memang nyata kitu ayana. Nah maneh teh kunaon atuh? Wujud maneh teh kalah ka ngabayang kitu. Sakapeung ngawujud kawas nyata sakapeung ngabayang atuh. Si Tarman bingung manehna oleh teu ngarti jeung eueuh jawaban naon-naon. Tapi teu sila akhirna mah ngawujud deui we balik deui kana asalna. Kawas hayam biasa kiwari mah katinggalina teh nyata. Ngan aya nu matak aneh katingali si jeruk teh kawas anu leuleuseun. Kawas anu lungseh. Kulupruk. Si jeruk teh ngadupruk. Lepoe panonna teh peureum kawas anu sare tibrana akar. Ningali hayam nanggeus ngawujud utuh mah si Tarman teh. Manehna teh regreg. Sahenteuna cenah. Deuk mah kunanaon ari geus ngade kitu mah. Sanajan masih kene heran oge manehna ninggalkeun eta waya di jero dapur. Manehna ngoloyong diasup ka jero tepas. Ditepas ka sampak Bi Rumsiah mah keur tatahar we. Pikeun masak isuk. Nyayogikeun bumbu-bumbu jeung sagala rupana. Kumaha Ujang? Geus diampihkeun eta hayam teh. Mohon atuh atos diampihkeun ayeuna mah Bi. Tembak si Tarman. Nyanteu we ari ngabejakeun kejadian nu geus karanapan mah. Nya karanapan ku si jeluk. Basa bieu rek diampihkeun. Leuwih hade dilusiahkeun we cenah. Sabisi Bi Rumsiah teh bisi kageteun. Jeung aneh heunder kita tetelepek. Anu leuwih nyosok jero. Tang turusiah si jeluk teh bakal kanyahoan. Nya syukur we ari geus diampihkeun mah. Sok we jang bisi arek reureuh mah nya. Gerak ka kamar taeun teh. Ngan wayahna we nya ku ibi teh teu disugemakeun sakieu kayaanana, sakieu buktina. Nya Bi, puguh ge sakieu ge untung atuh kuring teh geus diaku ku ibi. Nepi ka diampihan milu. Monok di ieu atuh Bi. Cacak lamun teh diampihan mah. Kuring teh meureun kukul nuan di luar jadi galandangan atuh. Engke can tunuh Bi. Nya gue tadi can tunuh mah Ujang. Urang ngobrol we di dieu jeung ibi nya bari maturan ibi. Ieu Ujang keur tatahar apu gua Riki aya di tukang dagang mah. Anya kudu tatahar yang pasakeun isuk. Mohon Bi, mohon. Lain Bi.
kamana ari salaki Ibi atuh. Hirup teh ukur sorangan wae atuh Bi. Jeung di mana ari budak atuh. Ujang pugu ge geus nasib Ibi. Geus nasib diri bagja awak Ibi kudu ngadangan hirup sorangan. Pugu ge nu jadi salaki Ibi teh geus tilar dunya Ujang. Pugu ragrag tina tanggal kalapa. Meureun aya 15 tahun ka tukang mah mun teu salah mah. Anya aya lah 15 tahun ka tukang mah. Jadi Ibi teh dikarasakeun we deui. Teu boga budak. Jeung ditinggalkeun kudu jadi salaki. Ku kitu ibu teh hirup sorangan we, sagala teh ku sorangan. Yen untung we masih keneh bisa usaha Ujang. Nyukupan pangabutuh sapopoe mah. Bibi teh da bisa kitu. Alah. Kitu kutan teh Bi. Karunya teman atuh Bi. Tapi nah Ibi teh lain boga salaki deui atuh. Neangan salaki. Ngara aya batur hirup. Oge aya anu nanggung jawab atuh. Hi, eta ge Ujang. Saru teu hayang atuh boga batur hirup. Da pugu ari jadi batur pae mah rambungeun. Moal daek lamun aya nu jadi hayang nu jadi baturan pae mah. Ibi ge hayang boga batur hirup boga salaki. Tapi Ujang can teu kapikiran. Nah, buat kitu atuh Bi. Nya teu kapikiran we sanajan loba nu ngangsoran ka Ibi. Sangan boga salaki deui. Tapi Ujang. Hatena teu merean Ibi mah. Kas inget wae ka Kang Suja nya salaki Ibi anu geus tilar dunya kitu. Jadi leuwih hade lelengohan we jiwatan kudu kawin deui mah. Teu tega Ujang Ceuk eta si Bibi. Manehna ngabejakeun lalakonna. Sawatara ka tukang anu geus tinggalkeun kudu jadi salakina. Aduh teu sangka si Bibi teh nepi ka kituna atuh. Mana kitu ge satia ka Mang Suja atuh Bi. Nepi ka embung boga salaki deui. Nya kitu teh Ujang. Cita Ibi mah meureunnan nepikeun ka kitu da puguh. Leuwih hade hirup sorangan Ujang, cukup sorangan oge Ibi mah. Dari keur nyukupan kabutuh sorangan mah bisa kitu. Jeung deui teu gampang Ujang yang nangkeun disalaki kawas Kang Suja mah. Pokona mah matak dina Ujang. Moal manggih deui we nu cara Kang Suja. Lalaki anu boga tanggung jawab. Anu nyaah. Oge pokona mah moal aya duana. Ku solehna Ujang. Jeung deui aya laki sejen mah catang tuh Ujang bisa tanggung jawab ka Ibi. Sok inggis we maranehna marek nyalindung ka gelung. Da eta pada Ibi mah bisa usaha Ujang. Jadi ku kituna leuwih hade nyorangan we Ujang nepikeun ka waktuna paeh kitu. Nya atuh. Ari kitu mah sugan teh. Nya kuring milu prihatin atuh ari kenyataan saperti kitu mah. Tapi nya eta mah pek pae da meureun pamadegan Ibi saperti kitu. Nya Ujang geus we imah geus jadi pamadegan Ibi kitu. Kayak Ibi teh can panca kaki jeung Ujang teh. Kala di Ujang teh ti lembur mana nah geus boga pamajikan atawa acan Ujang. Kuring teh ti lembur Ciganok atuh Bi. Jauh pisan ti ieu lembur mah atuh. Kuring ge geus boga pamajikan Bi ngan bae. Saheulaanan mah ditinggalkeun. Kuring teh milih lunta sabab kuring teh arek neangan pangalaman neangan usaha. Kangaranan di lembur ukur koreh-korecok moal manggih kamajuan atuh Bi. Tembal si Tarman ngilungan kejadian nu sabenerna. Sok padahal manehna lunta ninggalkeun lembur teh. Sabab milih kakaburan bae. Disaprak katohian yen si Jaluk teh geus nyokotan bali orok di lemburna. Kitunya karunya teuing we pamajikan Ujang mun ditinggalkeun sorangan di lembur. Kawas Ibi we meureun nyorangan. Nya Bi. Tapi kapan masih keneh boga indung bapak jadi diungsikeun heula di Mitoha tuh. Jeung deui da geus dibekalan ku kuring. Teu melang ditinggalkeun oge atuh Bi. Nya ari kitu onamanan mah. Dan naon Ujang teu kawas Ibi geus. Ibi mah geus boga indung bapak. Dulur ge teuing di barana jara rawuh kitu. Pokona mah hidup nyorangan teh bener-bener Ujang. Ya ayeuna dipanggihkeun jeung Ujang.
Da kicing di dia gitu segelaanan. Nah, ibi teh asa manggih batur, asa manggih asa boga adi gitu ujang. Jadi tong asa-asa ka ibinya dianggap adi we ku ibi teh. Ya, nuhun atuh kitu mah nuhun. Ada yang nganggap gulur ka kuring mah atuh bi. Lain ujang ibi teh masih bingung. Ongkos cenah ujang teh arek neang luang pengalaman oge usaha. Tapi nah mama hayam jeung gaduh hayam atuh ujang. Ah eta mah mawa hayam sote tamak kasal bi maturan kuring salilak ngalalana atuh. Oke ari ngaduh hayam mah geus jadi karesep atuh bi. Nya ujang tapi keun we nya. Sugan we atuh jadi sukses tina eta ngaduh hayam teh. Kapanan sidik ayeuna mah geus jadi hayam pinunju tah si jelug teh. Malah geus juara. Tang tuh hargana teh mahal. Mun dijual teh moal teu pakan juga makan ujang. Matak beunghar geura ari terus-terusan unggul mah. Moal bi moal. Sanajan nepikeun ka kitu ge moal dijual sanajan dihargaan sabaraha oge. Ku pangaji anu mahal pokona masih jelug bah. Moal rek nepikeun ka dijual ka batur atuh. Sabab batur kuring anu satia marangan kuring atuh bi. Geus ka urus atuh. Nya ujang ari kitu mah nya lebar meureun nya. Yakeun bae atuh nu penting mah ai resep mah teu nanaon ujang. Mudah-mudahan atuh tina ngahasilkeun hadiah oge meureun aya hasilna. Nya tak kitu bi nya bener pisan. Juga atuh geura sarekeun ujang ka itu. Isi geus tunduh ibi marek sare. Da geus beres ieu tatahar mah. Da ibi ge geus cepet pisan panon teh ujang, da capek meureun. Atuh ari geus kitu maduana teh akhirna mah ting koloyong we. Kanggona sewang-sewangan. Kaayaan di luar teh bagi sepi jempling. Wanci nyerelek maju ka tengah peuting. Ngan bae sabade si Tarman sare tibra dak dumada kaayaan di sabudeureun eta tempat teh robah. Angin kadenge ngagelebuk. Seor. Kawas aya angin puyuh lilimungan bae. Sorana teh beuki ka guru anjing rageg jeung babau. Tapi tilila kaayaan kituna teh. Jep kiwari mah cempling teu kadenge naon-naon kawas gang katinjak bae. Angin oge geus leler deui. Birum siah mah harita anu jongjon wae sare tibra. Teu ieu sadar naon-naon manyahwankeun kana kaayaan. Tapi beda deui jeung si Tarman manehna mah curing ngaradak ngulisi hudang tina sarena. Bisa kadenge di luareun imah teh aya sora awewe anu nyalukan ka dirina. Teuing saha atuh. Da sorana teh atrap pertela jelasna ditujukeun ka si Tarman. Tarman. Gancang kaluar ieu kaula aya perlu. Ceuk eta sora awewe. Terus si Tarman teh manehna kaget. Nah saha atuh bet kegeroan ka kuring. Suara awewe sagala we kiwari. Tapi asa kungsi wawuh kana sorana mah. Anya. Tapi sahanya. Ceuk si Tarman bari inget-inget kana eta sora. Atuh ari geus diinget-inget maras inget bae manehna teh kanyileung li. Nyata anu aya di pasir hayam teh. Ratu siluman hayam anu geus haat mere si jelug ka manehanana. Nya eta mah kawas sora Nyi Ratu leungli atuh. Nah aya naon? Eta Nyi leungli teh datang nepungan kad ieu bahwa aya hal anu bakal ditepikeun ka kuring atuh. Nya kudu disampeurkeun kaya kieu mah. Ceuk si Tarman maneh nangtukeun sikep nabikeun nyampeurkeun Nyi leungli. Koloyong wae si Tarman keluar ti jero kamar. Lempang kebat tetepas. Geus kitu mah muru panto hareup kulutra kalalaunan panto teh dibuka. Da bisi kanyahoan ku Birum Siah. Sok padahal mah Birum Siah mah sare tibrana kawas anu meunang nyirep bae. Satu tasna si Tarman aya di luareun imah. Breh kasampak aya awewe geulis rupa. Jangkung lenjang make papakean harurung harerang. Sirahna di makuta. Ngan bae makutana teh kawas tina hulu hayam bae. Pok si Tarman teh ngabageakeun. Wilujeng sumping, Nyi Ratu atuh naha.
aya pikaresaheun naon nun rurumpaheun dongkap nepangan kuring ka dieu atuh si eta si Tarman buka tu eta Nyi Ratu teh newalan kaulah ngahaja datang ka dieu pikeun nepungan Andika sabab aya hal anu kudu ditepikeun ka Andika tungali jeung kajadian tadi sareupna nyaeta wujudna si jelug anu robah-robah bet jadi ngabayang segala rupa kubu we atuh si Tarman teh mani kerung memang enya cenah manehna oge can ngarti ku eta kajadian anu teu mibaka si jelug mohon leres pisan atuh isim abdi oge bingung teh ngartos nah kunaon si jelug teh atuh mangga bae geura bukikeun geura jelaskeun ka jisim abdi seun kieu Tarman Andika kudu nyaho jeung kudu dikanyahokeun ku Andika yen si jelug teh kapanan kudu ngahakan bali orok saloba 7 kali sangkan bisa ngawujud langgeng sautuhna di alam manusia tapi kapanan kakara 3 kali mohon leres mohon nembe 3 atuh da eta kabujeng katoyan ku urang lemur malah abi ge dugi ka kapuran atuh tah sabenerna najan kakara 3 kali oge teh jadi masalah ngan bae lantaran si jelug diadukeun ngalawan hayam biasa anu dibantu ku kekuatan goib anu sumberna ti bangsa lelemat lelemut ku kituna si jelug teh ngabutuhkeun tenaga anu cukup gede sok padahal manehna teh can sautuhna bisa ngawujud di alam manusia sabab can para 7 kali nahakan bali orok teh ku kituna alatan eta si jelug teh wujudna teu kuateun ngajirim di alam manusia bungkulekan kalawan jejem da eta kakuatan teh ngurangan anya mun jelema mameureun kacapean aduh mohon atuh ampuni leres pisan eta si jelug teh paratos diadukeun atuh teu naon Tarman ngan bae omat Andika saheulaanan mah ulah wakar ngadukeun di hayam bisi manggih lawan anu dibantu ku bangsa lelemat lembut tang tu si jelug teh ngabutuhkeun kekuatan anu gede pikeun yang hareupanana jadi leuwih hade tuntaskeun heula sina ngahakan bali salila 7 kali sagancangna kumaha wae carana Tarman mohon mangga desokeun pisan seun atuh ari kitu mah sakitu anu kukula arek ditepikeun ka Andika ayeuna kula pamit Tarman les wae jirim nyeleungli teh ngiles-lengi tanpa lebih hilang tanpa karana geus kitu mah gura-giru si Tarman teh asup deui ka jero imah sajeroning di jero kamar si Tarman teh ngahulang wae can waka bisa sare deui aduh anya paingan si jelug teh ngalaman kejadian seperti kitu awakna sakapeung ngabayang sakapeung timul atuh da eta cenah kacapean meureun kudu ngahakan balik orok deui atuh nepi ka 7 kali ngarah jejem atuh ngarah langgeng anya isukan mah arek nyiar deui balik orok tapi kudu kumaha carana jeung ka mana atuh bingung atuh kudu neangan mah kapan kuring teh keur ngahajakeun cicing di ieu lemur atuh hulang atuh harita teh si Tarman teh mikir kumaha carana cenah tapi bekeulila mah kapikir anya mending diisukan mah tek nanyakeun paraji bae nu aya di ieu lemur kabirum sia atuh ngarah kuring teh bisa nuturkeun mah paraji tangtu ari paraji mah manehna teh nyaho jeung aya nu ngondang atuh pama aya nu rek ngajuru teh nya tangtu bakal maradian bener ngarah gampang kuring nyahokeun anu geus ngajuru atuh ari geus karuhan kitu mah manehna boga pamikiran cenah rek nanyakeun mah paraji we nu aya di eta lembur sabab ari mah paraji mah tangtu manehna teh bakal marajian tangtu bakal kanyahoan saha-sahana nu geus ngajuru bisa jadi cenah di eta lembur atawa di tetangga eta lembur anu jauh ti eta lembur ku cara kitu si Tarman teh bakal gampang neangan bali horok
atuh ari geus kitu mah manehna teh regreg koledak bide sare tibra naker kerekna teh mani nyegrek sajeroning sare teh bet kuhu diparanggeun si Tarman teh ngimpi sagala rupa cek dina eta impian si Tarman teh aya di hiji tempat anu mangrupakeun pasir. Di eta pasir teh katingali loba hayam mani ribuan hayam teh malahan mah hayam teh rupa-rupa timiti hayam Bangkok hayam kate nepikeun ka hayam kampung ge hayam leuweung sagala aya di eta pasir teh. Pugue si Tarman teh kageteun nah di mana ieu teh bet loba hayam kieu jeung rupa-rupa atuh mani ribuan kieu aduh matak lieur ningalina atuh ceuk si Tarman bari ngawaskeun perhatikeun hayam nu sakitu lobana. Ngan bae di tengah-tengah eta hayam bet nyampak aya si Celuga tuh da eta si Celug mah tuh numpang gedena jeung katingali beda jeung hayam sejen keur dirariung we ku baturna. Aya si Celug ning dia teh buah-buah ieu tempat teh pasir hayam atuh tapi kaman ari ni Ratu Leungli atuh nah teu katemong atuh. Si Tarman ras inget ka Nyi Ratu Leungli nah ka mana cenah ka panemunya di pasir hayam tang tuwe kasampak aya Nyi Ratu Leungli. Sabot si Tarman manehna keur mikiran Nyi Leungli teu kanyahoan ti mana datang. Nyaho-nyaho aya saurang wanoja geulis rancunit keuri udag-udag ku saurang jajaka anu gagah Raspati. Katingali eta lalaki teh kasep naker. Ngan bae matak aneh. Eta lalaki teh ngamang-ngamang popongkol kawas anu rek ngagebug ka Nyi Leungli. Katingali jeung kadenge ku si Tarman eta lalaki teh bari cocorowokan jeung cacarita. Hei, rek lumpat ka mana sia, Leungli? Ku aing bakal diudag senajan kabur ka tungtung mega cik paribasana. Andika kudu tanggung jawab sia Leungli. Ku pola-pola Andika cik eta lalaki bari ngamang-ngamang popongkol. Eta popongkol teh marubakeun haur koneng rek digebugkeun ka tongong Nyi Leungli. Gue atuh Nyi Leungli teh harita manehna teh leuwas jeung sieun naker. Ampun ulah udag-udag bae atuh. Lepaskeun abdi Kang. Lepaskeun. Cik eta Nyi Leungli bangun anu sieuneun pisan ku eta lalaki. Tapi harita eta lalaki teh terus-terus we ngudag-udag Nyi Leungli. Andika bener geus teu bisa dibere ampun kaya kieu mah. Nepikeun ka iraha wae. Kuring tang tu bakal diudag-udag sia. Hei, ka mana sia kalau kalumpat? Ceuk eta jajaka teh. Manehna teh terus wae nutur-nutur eta Nyi Leungli. Anu lumpatna teh babalicetan jeung beuki narikan. Tapi Nyi Leungli teh kiwari teu malireh. Manehna teh terus lumpat. Malahan mah asup kana riungan hayam anu sakitu lobana. Dak dumadak eta hayam anu sakitu lobana teh robah salin wujud. Nu tadi mah jirim hayam kiwari mah kawas prajurit kerajaan bae. Anu samakta ku pakarang. Bugu we atuh si Tarman anu ningali eta kayaan manehna teh kaget. Nah Nyi Leungli teh diudag-udag ku saha tuh? Jeung deui hayam teh jadi robah, jadi prajurit atuh. Anu robah wujud teh lain eta jajaka wungkul. Jeung Nyi Leungli oge sarua. Kiwari mah Nyi Leungli ge papakeanna teh sakumaha biasa we. Anu katikung si katingali ku si Tarman. Kitu di jajaka teh sasebenarna lain saurang jajaka. Tapi mangrupakeun saurang raja ngan duka saha. Da teu ngomongkeun saha-sahana mah ka si Tarman. Eta Nyi Leungli teh manehna teh lumpat wae kabat. Malahan mah eta prajurit anu sakitu lobana kaasup si Celug ge katingali. Kawas anu mangrupakeun senopati da eta.
panggagahna jeung pabakean ge beda ti nu sejen. Nutur-nutur ngudag-ngudag nyilengli milu kabur sabab sieun ku eta saurang raja. Ai rek kamarana sia mapurung di obrot ku kaula dihancurkeun sia tong kumawaning ganggu deuleu ka manusia kitu deui Andika tiba heula toleh jadi bibit rujit irung rusuh sia kudu tanggung jawab sia cek eta raja anu manehna teh katingali amekeun bisa ningali lileungli jeung prajurit anu sakitu ribuan teh lusles duka teuing ka mana kabur ninggalkeun eta patempatan les atuh kiwari mah eta saurang raja oge ngilas teuing ka mana lewasna tinggal si Tarman we culang cileung manehna teh ay ya kamarana atuh nah bet ngilas atuh nah saha eta nu geus mudag-mudag leungli teh atuh tapi sabot manehna kaget jeung heran ti tukangeunana aya suara hayam keok 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 gerapak kaet hayam teh ngagerapak tekung sila kongkorongok tarik nakar puguh we atuh eta si Tarman teh kaget ret manehna ngalieuk ka tukang ana breh ti tukangeun aya hayam jalak anu sakitu gedena katingali gagah nakar ngan bae katingali panonna teh kapan dari hayam mah biasana panonna teh bodas imah panonna teh ngagebleg we bodas bari kongkorongok teh harita teh sorana teh mata kageterkeun hate si Tarman aya hayam nah hayam di mana atuh bet aya di dieu geuning buluna eta mah kawas hayam jalak buluna kitu atuh ceuk eta si Tarman manehna nyidik-nyidik ka eta hayam manehna ngagebeg geras inget kana caritaan nyileungli yen cenah anu bakal ngalehkeun si Ciluk teh tayalian ti si jalak ron jalak mangrupakeun hayam bogana musuhna nyileungli teh eta mah kawas si jarak roncelak atuh anu kungsi dicaritakeun ku Nyi Ratu Leungli atuh anu lamun panggihan eta hayam ku dewek kudu disingkahan sabab si Jaluk mah mampu atuh eta hayam teh mencrong ka si Tarman teu kungsila eta hayam teh katingali nyerenteng kawas merek ngapintih ka si Tarman puguh we atuh si Tarman teh nepi ka kuburan jat sabab sieun dibintih ku eta hayam nanaon ani teh ngabintih ka kuring atuh alik sia alik kurejat nepikeun ka si Tarman teh hudang parona molotot bakating kurewas aduh ngimpi geuning ngimpi parangkeun ngimpi anu aneh atuh Tarman saheulanan mah kahulang we kaayaan teh geus maju ka janari kadenge hayam geus kongkorong ngandakeun geus janari geus tara isuk atuh SD bae kitu tapi sieun ngimpi deui anu pikasieun udag-udagu si jarak roncelak atuh jeung deui nah nyileungli jeung prajuritna kamarana atuh tadi teh bet ngilas si udag-udagu hiji raja atuh bawa-bawanya eta musuhna teh atuh ceuk si Tarman manehna teh ukur ngahulang we manehna teh wani neruskeun deui sarena kaayaan wanci kewari mah geus maju ka isuk-isuk balebat tebeh wetan geus teka tembong sabrai-brai we beurang teh beuki nembongan cahaya panon poe sumirat nyangan jagat menuju ketrecet di sarada nandakeun yen wanci isuk geus datang euleuh mitra wakosna parantos teh nya kapan deui cageul urang tuna jajar carita si Celuk hayam gaib duwi ka dieu nya urang teraskeun dina seri anu salajengna atuh manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tangtos seueur kirang tangtos seueur lepat sok sanaos dongeng basaja malah mandar tiasa jadi pangbaberah
tiasa jadi ngahibur kabaraya di mana ayana. Atau tong hilap di like di komen. Oge nu utami di subscribe nya mitra supados channel Emang teh. Nah yeur ku nanyirna channel Emang tangtos langkung semangat menarikeun dongeng-dongeng sudana. Atuh mangga mitra. Emang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.